Ya Allah, salah naon orang ya Allah. Banget tegoreng-goreng amat. Cuma hidungku sautik. Penampilan kece motor boga karunya motor orang. Jadi pengangguran 3 tahun. Lamun urang boga kabogoh da moal mata ke karatan motor. Nasib. Ingat baheula pas erek meuli menang nyicil gawe serabutan dah hayang motor ngarakos juga batur bisa beboncengan sampai erek di ala ieu motor teh da ku dealer manu ka benyeng-benyeng pisan ujung si dealer lain karunya itu pokoknya mah sedih hay moga motor ieu teh untuk kos mah beunghar tinggal menta kanu kolotna kumasa we da urang mah lima tegabra gitu poho lap ya untung aing sayang di motor ya. Naon nu dinya? Main motor wae. Coba kali itu ah. Sampeuran karunya bisa butuh bantuan. Mang, karena gitu banget sama cigan bahagia teh ya. Banget bahagia. Kenapa teh? Ugo kersedih kieu bahagia. Ya, begitu sarwa-sarwa kene tuh bahagia jeung kitu sih. Kumaha tuh bi teh banget lagi di kumaha tuh le. Heeh, mani kumaha tuh sama cigan resep we ke urang salah teh. Ya. Terus yang naon atuh menjeblak teh. Saya yang naon atuh. Ngawe we euy. 3 tahun nganggur aja motor sampai karatan terus ngali ta meuli mah Dak bae we. Bae we itu motor karatan da beungeut bukan karatan. mending ngaledek resep kesedih begini lagi lah Karunya aing mah ini terus kunaon mah ya aing hanya bantu maneh sok atuh carita. Aing kunaon? we le euy aya boga kabogo le euy nganggur di motor 10 tahun dah Jawena saha? euy sawe lah Ndaikeun gitu. tapi urangnya kudu ka itu Tangkeun randa dae. karena nanti atuh bener lah kius teh lah Kani sirani tulis di. nyaman ini Heeh. Ai mana ngincer si dulu itu udah benang-benang. Batu mangkuna gak boleh teh mau motor baru boncengan jeung awewe ya aing kumaha boga motor boncengan itu nganggur we 3 tahun udah le pangkana urang keur galon euy keur galau Balik ngomong teh. udah lap teh le Nyaho sa bantal bro. lap Kata ge, mang mau kabung lo. Santuy, enjoy your life. Cek bahasa Inggris apa? aing mah le si Dewi le nyalamun si Dewi na ngomong jeung urang mah urang yang nulian lah janda bae Yang gue setung kayak aing bantuan. si Dewi lah asal bisi we daek Aing power sih, dewe na bawa ke aing. Kumaha? nyantong atuh Moal sih bener-bener. ini Power rungkul. Kang Paur amit amit Bantuan ku aing ke sukan. Ayun-ayunan mun aya jelema mah panggil. lu sini ayeuna bener tuh le tolong aing tulung Kangen ku aing dibantuan kalem we. sira tuh Asli serius. balik Balik. Aing sa umur-umur sebentar ditanggap publikan. Asya wali nanggap aing.
Hiji euy. Kan mana teh bager le, ka urang teh. Nah, anu tong kitu teuing ngangkap ke jalu. Teu atuh. Yang geus dibantuan ku urang. Kan syaratna Syaratna naon yo? kan malam minggu orang minjem motor maneh. Naon bae sok lah. Soalna aing ge boga inceran. Naon penting aing ge kudu beunang lah, bejis duit. Mun daekeun, aing ge boga inceran di. Saha ieu? Ayo kepo kayak apa sorangan aing tiba-tiba mau awewe ngebonceng make motor maneh. Terus urang kumaha? Siapa numpang we? Ini alus. Nu bae lah. Kalem kemah nyaho beres lah bantuan. Yang penting ulah kapanggil Pak Ustad. Aing ruwet aing saya di mana-mana aya. Ruwet engke lah. Lamun malam minggu apa maneh teh mau batu urangnya. Apa jalan sepak langsung. Susurukeun ku aing mah. Oh no. Ustaz ngomong ka urang mah ulah bobogohan. Kali deketan, kemarin deketan. 2 kali. Enggak bago. Sikat pura. Da kudu saburan heula ngarebet sih. Kestrika. Bekelin atuh ciga beungeut maneh tah kudu bekelin heula mah ganteng. Ah grandong tah geus panen. Aing karek kamari cukur jadi deui. Panen. Geus teu mah ayeuna mah urang ngopi we, galau wae bosan ini beut maneh teu galau teu atuh kieu we perubahan. Heula, mau gawe di jalan panggil si duit. Ayo. Aing mayar. Naonna? Mayar kopi atuh kira aku mayar. Iya, jalan tah dulu. Ayo tuh. Ya dah. Eta motorna. Aduh. Tuh. Jalan boleh. Kopi, mik hiji. Kan bukan kita aja ai. Ya sebentar aja mau. Baraha. Seduh, atuh kira kayak gitu. Lilanya kopi hiji ge. Tiga nama panas di Eropa mengalami lo. Sama tuh itu. Bukan diaduk. Ya aduk atuh keselang sekalian. Ya geus bae lah. Urang we yang kayak ditu. Muncul. Pengulangan. Berapa kopi hiji 10.000. Cika di Jakarta. Ayo di Bandung mah pas urang di situ. Yuk. Yuk muncul. Poho. Dengan ada nyanyian sorangan. Ibu aja. Cak, kebiasaan wae, ngirakeun aing sebelah mah teu ulang-ulang balik cukup ayeuna geus. Ayo lagi mau. Lima leuyeun nyanyian sorangan. Cek aja. Aing meuli aing salah dong. Oh iya. Farid kemana? Pak Udi. Ah. Ini. Nah, pantesan mau dia di dia anyang kai mah. Pantesan mau di dia. Mana ke mana? Itu jangan mau di. Aing keur ngopi di dua anjing Mang Udin nah. Jadi Yuta, enggak aing. Adam Takut tik mah handap. Ada dia atuh buleud. Bul. Ada dia. anjing yang nyalu takil di tukangan. Kenapa sambul yang aing ka dia? Ulin, Dia we geus ulin. ada aing kai mah. Anda sana di tol. Aing keur ngopi di dia atuh. Hmm. Yo emang tah. Ya eta WS eta. Mang, aing mah sabangga teh kapanggil si Ustad Uung ya. Aing bangga atuh mun aya teh ruwet da minta ampun. Sok ngaganggu ojol-ojol. Ceuk gue tiap aya teuing. Asa ieu ngomongkeun. Aduh.
Aduh, nuker ngomongkeun teh. Aduh, pernaon mana? Assalamualaikum. Ustadnya kan jadi omongan gitu. Datang di wae. Panjang betul cenah aja. Teuing. Awak teh panjang. Umur gitu panjang jeung pendek juga. Pak Ustad menuju ke mana? Iya, rek ke kebon. Anu ngadengin ngomongkeun teh. Saya manelin. Tong sok suujon. Terus saha? Kan Pak Ustadnya usah ngomong kamari teh. Kita itu kejam daripada pemerkosaan. Ingat Ustad, Pembunuhan. Pembunuhan. Sarua lah. Nah, eta pakai baju pukul biar teh ngomekeun sulu erek ngecek kebon anu ngomongkeun ka dieu we lah baju poe dipake dieu deuh sugan teh keur ngomongkeun jelema di tukang Atuh gantian, Mang. Mang. dengekeun nya maneh ulah sok ngomongkeun di tukang pemali heeh Kapan? nya geus lah erek Kapan? nyala baju helan Alhamdulillah. Jauh Pak Ustad. balik deui Ruwet. Ustadnya ada omongan dia nya. Datang deui. pengganggu ceng ge Hese Ustad dia. Samain Ustad disebret jeung suruh teh jeung awewe ganggu tah aing keur duaan keur ngeuna ganggu deui wae kayak anjing sukan keur ngalamun ganggu geura. we sugan Oh, kebal mah parah ya Ustad dia. sugan teh balik deui lah Ruwet. ngobrol jeung si eta mah euy beda jalur Mana ada anak pang sih hese. pang naon Pang gorengna. beungeut Oh, itu. malah sok Lain tutnya. oi Woi, Aisyah eta main picin-picin wae Baiklah, kebanjiran udah mah. mubajir. oh salah amun asi ustad carekan sia Udah mah baik. untuk si eta na ka ditu Pak Ustadna Baik. Namun dah haduh ngabong carekan laku. degeul euy si eta mah Geugel ngomong teh nya. kempesan ku aing geura eta beuteul Sok. mang oke lamun si empulna ngalamun tinggalkeun we ruwet euy teh si ustad si ieu ganggu wae Tuh ya sih euy. lagi mumpung maya keur ngalamun tinggalkeun we Pak Udi bule. Ang udah. Yuk. Kenal gerak.